Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karangan Kileuksa dina bagian ka-6. Sakali deui Mang Jaya ngaros binga amarwata suta binga ka giri-giri kawargi-wargi para mitra kumargi ayeuna tukang dongeng parantos seueur para wargi sadaya nyobian ngadongeng mangga margi dong naon me mangga lebetkeun ka YouTube mangga cob anaon teh diajar ngadongeng sakedik-sakedik wilujeng binga Mang Jaya para mitra seueur geuning cenanya anu seneng kana dongeng teh kitu mangga atuh margi ari dongeng teh ti jaman baheula keneh da urang Sunda tong urang Sunda para mitra daerah-daerah ge sami aya carios-carios model carios di Sumatera, aya si Malin Kundang, aya si Pahit Lidah, sareng sajabina para mitra. Dongeng-dongeng seperti itu nya. Di urang aya si Kabayan, sareng sajabina. Tah pengarang-pengarang ngadongeng ngadamel naskah enggal. Kitu di antawisna para mitra. Anu cenah ahli kana naon teh ngadongengkeun carios dina rumah tangga dongeng gitu. Tapi para mitra nyarioskeun cenah kaayaan anu tapi aya urang Sunda mah para mitra kumplitnya aya humorna aya gelutna aya romana aya jurigna para mitra sakumplit kitu nya. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Upami teu lepat narika urang paturai dina bagian kalima parantos dugi kanalika Bah Jilun sareng ading nuju pasang tarung pasang tarung ya para mitra. Mangga urang teraskeun kumaha terasna ieu dongeng. Etang-etang hiburan we para wargi, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang pang beberahmana. Para mitra, basa ading nyebutkeun nawarkeun jasa ka Mang Kurip yen manehna daek mang melakeun eta tales, Bah Jilun ge ngareret tuluy nyarita. Nah, da abah ge bisa melak tales mah. Keun gua abah di bantuan nepi ka beresna. Rek ira melakna mang. Bah Jilun ngareret ka Bah Kurip, ka Mang Kurip. Nu tita tadi nyerengeh we bakat ku Bunga ngadenge duduaan debat pada hayang nemongkeun kahadean ka manehna. Teu kudu ngarepotkeun Bah. Kitu deui Kajang ading bilih bade masihan bini mamangga we sadiakeun. Keun ku emang nyokotna mah. Da gede keneh tanaga mang ge. Komo ari melakna mah teu kudu mantuan lantaran kudu dibide. Ku dibere bini geus untung teu kudu meuli. Hatur nuhun we kaduaan. Sawangsuna mang hatur nuhun deui abdi ge, temal ading menirika. Nah, da ti abah ge hatur nuhun atuh. Moal elek ku si sading dah. Bising butuh ku gemukna nyokot teh di kanyang sapi. Kop mawa sacukupna teu kudu mayar, teu kudu meuli, loba gemuk di abah teh. Bah Jilun mung elek. Tetep hayang ngelehkeun ading dina dianggap musuhna. Keun ku kuring dikirim mang loba gemuk mah dikuring oge. Gemuk naon sia sading? Menyembung ele sia maneh. Gemuk naon? Tai sapi jeung tai domba. Nah dikira teu boga kuring itu. Wah. Kawas teu nyaho sia. Boga sapi ti meni ane sia. Paling tai kelenci sading kul. Alah. Moal mahi keur ngebon tali 1 hektar mah atuh. Paling cukup keur ngagemuk bawang saboboko bawang daun. Gede rahul sial sading lah. Kawas dinyaho si aing. Ading nyengir da rumah saele. Manehna boro-boro boga sapi jeung domba, kelenci ge teu boga. Da puguh kolotna jalma miskin, kahirupan sapopoe gengan ukur ngandelkeun ladang kula-kuli jeung buburu. Tapi ading teu leutik hate manehna janglar wae jeung tara sedih. Salilana gumira jeung tumarima kana naon-naon nu geus jadi milikna. Tara ngarasula atawa aral subaha estu senang hirupna teh. Teu asa dibebereg ku pangabutuh kawantuh hade didikan ti kolotna.
najan miskin ku harta banda ge ari ku budi jeung parangi mah kahadean beunghar. Maksud budi parangi jeung kahadean beunghar. Jadi jalmi teh para mitra anu sae mah ulah wae berat ku beunghar ku harta banda tapi beunghar ku budi jeung kahadean. Ku budi parangi jeung kahadean kedah beunghar janten lengkap para mitra mah sagi beunghar sagala-galana. Rajieun beunghar ku harta bana atuh ku budi lah aing mah beunghar ieu cenah kitu. Nepi ka teu para mitra kababaturan ge ngabudian gitu. Mere budi abon. Eta teh berarti miskin ku budi mah para wargi budi parangi. Padahal mah teu kudu meuli nya. Eta kitu mah teu kudu meuli atuh para wargi sadaya. Mangga urang teraskeun. Geus nabat marebutkeun paisan kosong ieu teh. Urusan ngabon tales mah kewajiban kuring teu kudu marilu bingung atawa ripuh. Rek naon atuh datang ka dieu rek pasea mah? Anggur mangarobro nu mangfaat nyawalakeun carana ngabon leuwih hade. Tuluy atuh disawalakeun naon-naon kakuranganana. Saha nu boga pamanggih alus disebarkeun ka sararea. Kitu kuduna mah cek mangkurip misah nu parerea omong. Ari ading ukur seuri tuluy ngadalekan ka Bah Jilun. Sedengkeun Bah Jilun keur melong ka ading atuh keheuleuan Bah Jilun asa dihina ku musuh. Kunaon sia dulak-dilak ka Abah ading? Ha? Abah ka Abah ha? Kumaha ari Abah nasaha nu amak ka Abah? Kuring mah teu amak da teu hayang pasea ka dieu sote rek nanyakeun biding taleus ka bioon. Pedah kamari mesen ka kuring jeung deui di kuring keur loba deui ye. Ngan sakitu maksud kuring mah rek nyieun kaributan barina oge. Monggo sia, balik deh. Kana bini talus. Mun kitu mah bakal balik deh kana tai sabi atuh. Kajeun. Rek perlu kitu mah. Isi we gagabah nu akhirna taeun ngaganggu ka Abah. Ceuk Wajilun hampir kalepasan. Ngan untung kaburu inget moal pihadeun, tapi najan kitu ge adi ngarti. Sabab lamun keur nguseup mah Bah Jilun teh mineng nyaritakeun yen bogoh ka nyinini. Wah moal atuh bakope ku sorangan arinya mah hayang. Sabab kuring mah moal ngaganggu. Dan ge moal keur saha deui atuh tangtu. Manehna ge boga pamilih piraku rek milih nu teu lebih suka, ceuk ading jiga nu hayang puas. Maksudna merek ngabolekerkeun ka ayan Bah Jilun. Puguh hate Bah Jilun mending ngalenyap bisi ading nyaritakeun niat manehna. Is, naon sia sading? Kamana wae ngomong teh? Beungeus ah. Kop teh geura ngopi, lumayan aya supan walu sa Abah euy. Cek Bah Jilun nyaritana leuleuy. Sieun dibibirang ku ading dihareupeun mangkurip. Nah, bet Abah nu nawaran Abah mah tamu, cicih we atuh tamu malah. Kudu mangkurip nu nawaran susugu teh. Ulah kitu Abah mah da lain bogana. Kumaha jenisna we atuh naha? Geus gede ieu bogaeun pilihan, cek ading nyarita los-los deui kana urusan eta. Ngan untung para wargi sadaya nu ngarti kana caritaan Bah Jilun teh wungkul, da bioon jeung mangkurip mah lebeng. Ukur silih reret bari seuri. Malah seurina ge bangun teu ngarti, ngan ukur ngahormat semah wungkul da teu puguh nu diseung-seurikeunana. Sading, beungeus sia ulah ka mana wae nyarita teh. Pek wae sia rek ngabadamikeun bini talus mah. Abah moal pipilun deui ayeuna mah. Bah Jilun rada baeud. Lantaran kapeped we ku ading. Tapi rek ngalawan deui teu wani bisi ading ngabolekerkeun ka ayan manehna. Antukna jamedud baeud jiga nu keheul pisan. Panon melong kana bilik cip-ciptaan ngalayang ka dapur. Da pantesna teh nyinining keur ngalangi sorangan di dapur bari nyangu. Kumaha bini talus tapi butuh nu kolot atau anu ngora bini teh ngan ari ceuk abdi mah mending anu ngarora abi ngarah baranahan jeung alus engkena sarta nyugemakeun ka sararea. Ulah yang nu kolot sok bari buruk bi bisi moal lila umurna lah. Mah kantun milih we da barangna mah tos nyampak di abdi teh. Cek ading daria pisan. Ku bioon kahartieun tapi loyogna mah kana binih taleus. Ngan masuk ading masih keneh nyiniran Bah Jilun. Nu harita panon ngaburilak bangun galak da Bah Jilun kasiniran. Ih nyamaning nu ngora atuh Ojang sabab kudu saimang jeung kudu pialuseun ka hareupna. Ngarahade turunanana jeung loba beutina. Bibi mah moal mikir 2 kali. Geus we nyokot nu ngarorana lah di mana barangna Ujang?
cek Bioon tegas pisan. Mending ngajeletit kana teh Bahjilun teh para mitra asa kasiniran. Sabab asa keuna pisan kana mamarasna. Yakin Bioon milih anu ngora, nu hartina milih ading. Hate Bahjilun ngentab panas, malah manghupat beri tipe perket nahan amarah. Kurang ajar sia. Mun kaya kieu masih sading geus saengko sia jeung indungna si Nining teh. Kasebelahan si sading, kaing ngajak pasea. Kitu cek pamikir Bahjilun. Da puguh hatena keur kebak kurasa bogoh ka Nining. Atuh aya ngobrolkeun anak taleus ge meuni asa kasuat-suat para wargi. Di mana binihna Ujang? Bioon nanya deui. Di kebon, Bi. Keun enjing ku abdi ditanggung ka kebon lah. Moal cios ka kota da artosna kita can kenging. Bade mantuan melak taleus heula we lah ka bibi ke bade wayah kumaha melakna mang. Pokona sabada beres abdi nemeh bade wangsul. Cek ading ka Mang Kurip. Ya isu keneh Jang, memeh panon poe bijil we da mang mah rek init ka kebon. Biasa ngarayah tereh rengse jeung ulah panas teuing beresna kitu, jawab Mang Kurip satarabasna. Da nya rencana manehna tapi memeh ditempas deui ku ading. Bahjilun nanya bari muleleng. Nah make teu tulus ka kota sia. Naon sababna rencana maneh dibatalkeun ding? Tuluskeun euy pamali. Keun bae mantuan melak taleus mah aya abah. Maneh kudu ka kota deuleu. Cek Bahjilun pamikiranana jadi teu puguh. Lantaran manehna hayang mantuan melak taleus, ngarah bisa babarengan jeung Nining datang tuna mantuan kitu cek pamikirna. Nah, make maksa abah kumaha kuring we eta mah. Jeung deui da lain urusan abah ieu mah urusan kuring. Matak teu tulus ge da teu boga duit babakuna mah. Lantaran nagih teu hasil, tapi atas nagih teh Haji Uum. Lamun kuring keukeuh kudu ka kota. Sok atuh bere duitna ku abah. Ku abah ge bere tapi awas sia mun teu init ka kota. Tang tu init sabab butuh pisan ka kota mah. Nya sote teu init apan teu boga duitna. Nuhun we abah rek mere ka kuring mah, cek ading bari seuri. Hatena bungah ngadenge omongan Bahjilun. Bet jorojoy hayang ngaheureuyan ka Bahjilun bari meres duitna da beunghar ieu. Montong sieun. Dibere ku abah ayeuna pisan. Ieu tah 3 ringgit tah. Tah. Yak dibere ku abah 3 ringgit. Cek Bahjilun bari ngodok saku kampretna. Ku siwel ngaluarkeun duit recehan wungkul lobana 3 ringgit. Nya duitna mah loba da pugu unggal usaha unggal poe ari bala nyarang langka. Anak teu boga pamajikan can boga nyatang tu buit ngumpul estuning tara kakurang. Harita para mitra sadaya, Mang Kurip tuluy nyarita. Duh aya milih jang ading mah nya. Tas pasea teh aya nu mere duit meuni 3 ringgit. Mang mangala saringgit ke kudu meres-meres kesang sapoe jemput Ujang. Bere mang keur meuli bako Jang, cek Mang Kurip ngagonyak. Mangga mang dipasian recena lah. Tema adi. Ulah keun ti abah we Mang Kurip mah. Kopi mah keur maneh kabeh, asal isukan kudu ka kota. Teu kudu milu mantuan ka kebon. Keun ku abah dibere Mang Kurip nya. Cek Bahjilun bari mikeun duit ka ading. Gancang ku ading ditampanan ku 2 leungeun tuluy disuhun bakat ku bunga. Geus kitu kakara disakuan bari nyarenges seuri bakat ku bunga. Saterusna Bahjilun mikeun duit saringgit ka Mang Kurip. Ku Mang Kurip teu ditarima lain teu butuh tapi era narimana da teu puguh urusanana. Da tadi gengan ukur banyol wungkul. Ulah bah. Sawios kuring mah heureuy kitu sote. Keun bae da boga keneh sakali nu li bako mah. Sakuan ku abah lah. Bobodohan tadi malah. Da kitu ge kajang ading lain ka abah abdi mah, cek Mang Kurip daria. Keun bae. Kabeneran abah keur boga rejeki ieu. Kop teh ampihan keur meuli bako. Lumayan sapoeun mamahi. Bahjilun maksa. Duit akhirna mah kapaksa ditarima da memang butuh ari duit mah Mang Kurip teh. Barang keur ngarurus duit hawar-hawar kadenge sora gamelan anu kacida mata kuasna. Ngagalindeng matak Nineung puguh sarerea pating raringeuh lantaran asa kaget ngadenge sora gamelan. Da di lembur Cibonteng mah teu aya nu keur hajat jeung teu baroga gamelan deui. Ari kaayaan geus burit harita kira wanci sariak layung. Sakedeung dibaka nincak kana wanci sareupna.
Nusa terus na peting sedengkeun harita kakarapisan aya sora anu kitu da biasa nama tara aya. Jang ading, sora naon teh nya? Eta aya sora kitu geuning. Sadaya gamelan wayang jang, ceuk Mang Kurip rada gugu. Reuas ngadenge nu kitu jeung deui bulu punukna. Harita teh para mitra sadaya ngadak-ngadak pating puringkak keras inget ka jaman Bareto. Yen manehna kungsi jadi tukang goong di alam siluman. Ngan teu katurungan ku Kimanta, ari ngan katurungan ku Kimanta, ari ading nu ditanyanangan ukur luak liuk bari dengdek, ngadedengekeun sora gamelan, da yakin kadenge ku sarerea. Kunaon sia? Dangdak dengdek we sading. Kadengen teu sia sora dinu jauh. Ceuk ceuli abam euy. Sada aya sora gamelan teh. Cek Bah Jilun bari Noel ka ading. Nu keur ngadedengekeun sora gamelan, bener bah. Aya sora gamelan meuni halimpunya, duh. Malah mah sada aya sinen keur ngahaleuang tapi teu puguh datangna nya. Siga ti kaler lain. Siga ti kidu tapi ti wetan, kawas nu kabawa ku angin. Ti mana nya? Cek ading kalah malik nanya. Tuluy ngareret ka Mang Kurip. Tu di ditu, cek Bi Oon bari nunjuk ka kidul. Lain ti wetan, cek ceuli kami mah. Mang Kurip nunjuk ka wetan. Terus dengdek kawas nu ngayakinkeun pok ading nyarita deui. Ti kulon Mang, tuh danya bener ti kulon. Jep sarerea jempe. Lantaran sora gamelan beuki tarik malah mah tatangga Mang Kurip kadenge pating gorowo. Nyarebutkeun aya gamelan cenah. Atuh jadi era ear salelembur jalma-jalma barijil kaburuan. Harayang ngayakinkeun kana eta dedengean, tapi yakin lantaran nu kadenge lain saeutik. Nu ngadenge teh ieu mah kabeh salembur ngadenge pisan. Da buktina pating torojol bijil malah mah nyinining oge. Kaluar ti kamarna nyampeurkeun ka indungna nu keur ngajanteng deukeut tihang pamoean. Aya naon, Mak? Nageuning meuni sarariweuh kieu nya. Cek nyinining bari muntang kana leungeun indungna. Panon melong ka kidul da aya nu aya di dinya ge marlong ka kidul sabab sora gamelan yakin siga ti kidul datangna ngan sakapeung sok pindah ka bawah angin. Aya sora gamelan tapi teuing ti mana da teh nya? Jawab indungna. Kuring ge ngadenge mah sugan teh dedengean wungkul. Tapi di mana atunya? Panti kidul mah leuweung moal nya aya nu nangap wayang di leuweung. Teuing atuh da geus puguh batur ge heraneun tuh. Temal indungna bari tetep melong ka tebeh kitu. Para mitra kaum dangu, sedengkeun Bah Jilun jeung ading harita teh keur moloho ka beulah wetan. Sabab ceuk maraneh nama sora teh ayana ti tebeh wetan, duaan ngareneng bari tangga. Ceuli meuni rancung-rancung bakat ku hayang tetela. Kana sora gamelan tapi tetep hawar-hawar siga jauh. Tapi sakapeung mah asa jelas ditompokeun kana ceuli ngan ukur sakedeung. Matak lieur nya bahna aya gamelan nahaun atuh teh? Boa-boa gamelan siluman tah malah sabad teu puguh kadengena. Jeung deui ti lemur mana atuh da? Lemur urang mah jauh jeung tatangga da teh nu deukeut-deukeut barina oge. Ceuk ading bari ngareret ka Bah Jilun. Nu harita keur ngajanteng bari melong ka wetan hatena teu puguh. Rus ras inget kana kajadian nu geus kali-kaliwat. Inget kana mangsana basa Mang Kurip gering teh. Ulah ka mana wae sia ngomong geling. Lantaran bising nyalahan euy. Ulah gagaba bising kawalat sia. Dia teh lain sora gamelan sia maneh. Tang tu gamelan aneh nu datangna ti nagara aneh ieu teh. Nagara aneh ti mana lah kuring maca nyaho barina oge. Moal nyaho sia mah da belegug jeung bolon keneh deuleu. Cicing we teu kudu batatanya barina oge. Bising salah arti. Kadengekeun ayeuna mah sadaya dalang nu ngahaleuang. Siga nama nyaan euy, gamelan wayang ieu teh. Ading teu nemalan manehna dengdek we ngadedengekeun sora gamelan teh. Tetela nyaan ayeuna mah dibarengan ku sora dalang nu ngahaleuang. Kawas keur muka lalakon rek ngamimitian medar lalakon wayang. Ari ayeuna malam naon nya? Ceuk Mang Kurip nanya. Malam Jumaah, Kang. Bi Oon pangheulana ngajawab. Beg sarerea reuwas sabab kakara inget yen ayeuna malam Jumaah. Rai bulu punuk keradak ngadak maruringkak keras inget kana dongeng kolot.
nukung sing ngadenge kana lalakon siluman. Komo mun inget kana lalakon Kimanta mah sarerea ngarasa keung. Bah Jilun ge nu pangkolotna keungeun, tungtung napok nyarita bari singkil rek bali. Mang Kurip, geus sareupna ieu teh ulah ngalantung teuing di buruan bari na oge. Ieu urang ngarampi ka imah, bising kumaha onam. Heuk malam Jumaah deui bising aya siluman nu marakayangan teh. Leos balik para mitra teu nunggu jawaban jiga nu geus sieun pisan. Kuring geus sieun mah permios mah bade wangsul mah. Leos ading ge balik kabawakeun soborangan ku Bah Jilun. Tungtung na Mang Kurip jeung anak pamajikanana ge arasup ka imah meniti buburanjat. Bakat ku sieun jeung keung da pugu beuki burit bae. Layung geus surem lalai jeung kalong patinggayabag haliber matak namahan keung. Kitu deui nu sejena harita ngarampih ka imahna masing-masing. Lantaran ngarasa keung da pugu sora gamelan teh, kalah ka matak maruringkak bulu-puduk. Ngahudangkeun rasa sieun jeung geueuman tungtungna lemur Cibonteng teh jiga nu taya jalmaan. Kabeh ngaringkeb maneh di imah taya nu wani ngulampreng kaluar. Kocapkeun isukna Mang Kurip jeung Bioon katut nyinining geus nyararing sakumaha misiasana. Malah mah geus tatan-tatan rek init ka kebon melak talus. Ngan samemeh init Mang Kurip nanya heula ka nyinining. Nyai rek milu ka kebon atawa moal? Bade pada yang mantuan ngaratere rengse. Jeung deui di imah masok kesel Pak, tara aya pagawean keun bae lah milu ka kebon. Ulah Nyai ceuk mama mending ge ka kota ulin jeung Jang Ading. Sabab mah teu boga uyah jeung minyak tanah. Kumaha mun ulin ka kota rek daek moal? Moal sorangan da bisa bareng jeung Jang Ading di dieuna. Ceuk Bioon milu nyarita. Manehna teu satujueun anakna milu ka kebon atuh mending ngakuleng. Nyinining teh manehna ngarasa bingung, tapi barang dipikir deui tetela aya benerna. Da kamari ge basa manehna rek ngaminyakan damar, botol wadah minyak kosong kabeh, ret ka bapana nu direret Surti. Oh rek ka kota mah jigwae atuh kabeneran bapa boga duit saringita. Pek balanyakeun keur meuli pangabutuh. Ngan kade ulah poho bapa mah pangmeulikeun bako molewe jeung pahbir nu alus. Keun bae ka kebon mah da moal lila ku bapa jeung emah ge moal burung anggeus, ceuk Mang Kurip satujueun. Tah bener kitu, daek henteu Nyai. Nya daek mah nya. Da nya teu boga minyak tanah jeung teu boga sabun, ceuk nyinining haget naker. Atoh dititah ulin ka kota da sok resep loba teteh nyoan. Bioon meuni bungaheun pok nyarita deui. Pek atuh geura dangdan, ke marek nyang heula Jang Ading nah geus ini teh sawa acanya. Leos Bioon ini teu nunggu jawaban ti anakna, nu harita diuk keneh bari mikir. Yung geura dangdan atuh keun bae teu kudu mantuan di kebon. Da ongkoh rek aya nuantuan melak talus teh Bah Jilun, geus janji kamari teh ngan kade ulah poho. Meuli dahareun nu rada pantes keur nyuguhan nu digawenya. Jeung deui ulah buri teuing balikna memeh tengah poe kudu geus tepi ka dieu nya, ceuk Mang Kurip. Sasahat ka anakna nyinining ungu. Kocapkeun Bioon harita teh meuni ngagedig leumpangna. Bakat ku hayang tereh tepi ka imah Ading, hayang ngabejakeun pamaksudanana. Bisi Ading init manten ka kota, barang jol ka imahna nyampak Ading keur ngajentul. Dina golodog jiga nu mikir indungna geus eueuh ka sawah rek ngaramet. Jang Ading, nah geuning ngajentul keneh dina golodog. Cios henteu ka kota teh, itu si Nyai hayang milu cenah. Titip di jalana nurut ludeung ka ujang, ceuk Bioon. Bari ngarandeg panon melong kanu keur ngajentul bangun bingung. Ading rada reuwas ngadengi kitu asa teu percaya kana caritaan Bioon. Da kakara harita kaidinan bareng leumpang paduduaan biasana ge tara da sok dibarengan ku indungna. Nah bade ka mana nyinining teh Bi? Ading bangun asa-asa. Iya pan rek ka kota, memang teu aya rencana ti kamarina mah da. Kamari mah teu boga duit, ari ayeuna dititah ku bapana. Dume boga duit saringgit sina meuli minyak tanah jeung bako mole. Kitu di pangabutuh liana keur nyuguhan Bah Jilun. Ayeuna rek mantuan melak taleus cenah. Oh, gitu mangga tuh mak. Ari percanten mah kakuring. Kabeneran can ini teu rada hoream tadi teh. Asa-asa rek ka kota teh tapi ari si Nyai rek ka kota mah urang bareng we atuh. Geun urang anteur Bi. Da bade cios ayeuna buru-buru we kitu nya. Meh tereh balik deui. Heueuh syukur ujang. Ngaras tereh balik deui. Tek atuh geura dangdan. Heug sampeun ka imah bibinya.
cek Bioon bungaheun. Leos balik deui ka imahna hate bunga ari ading daek di iluan mah. Da moal melang teuing ka anakna di jalana. Pokona mah ka kota teh kudu ngaliwatan leuweung ipis. Bisi aya nu ngaganggu atawa bisi dipegat monyet. Para mitra sadaya, ari ading harita meuni bungaheun lantaran asa mobok mangi gorowong nu ngaret cadas mangi emas. Da memang geus dicita-cita ti baheulana hayang laksana ulin paduduaan ka kota bari ngobrol suka bunga. Dasar milik atuh lah. Si ading mah gede milik atuh. Dasar sabar si ading mah lah kumawe jalana. Cek bupugu der aya nu mere duit 3 ringgit atuh. Geus kitu jol anu nitipkeun parawan. Nya puguh ka hayang aing atuh. Nuhun Gusti laksana yang ulin babarengan teh. Keun sia moal burung ambakeun si Bajilun. Sabab kahayangna barengan jeung manehna di kebon tales. Dasar milik si ading. Si ading atuh ya, gede milik si ading mah. Cek ading para mitra sadaya bari seserian. Ngomong sorangan hatena ngarasa bungah meunang kapercayaan ti Bioon. Lantaran kitu pisan kahayangna. Sanggeus hatena teteg tuluy asup ka imah, harita keneh dangdan kalayan api. Make baju anu kawilang pangalusna di antara kaboga manehna. Sabada beres dangdan tuluy init ka imah mangkurip. Rek nyampeureuh nyinining dina ciptaan geus kasawang we engke teh. Bakal leumpang babarengan bari ngobrol ngaler ngidul ka cipta bakal sugema kana hate. Teu lila oge geus tepi kanu dijugjug ka sampak nyinining geus beres dangdan. Ngajingjing kantong keur wadah balanjaan ari mangkurip ngajentul bari udud. Gigireunana ngabagug tanggungan nu dieusi binih tales, barang jol ading datang mangkurip gancang nanya. Nah, beurang teuing ka kota Dejang, na moal buriteun, moal mah lah. Lantaran dan teu tebih ka kota mah. Meme lohor ge lah geus tepi ka dieu. Mana tuh nyinining teh bade cios ka kotana mah? Nya puguh we tulus mapan eta geus dangdan ngadagoan, jawab mangkurip. Bari nunjuk ka anakna nu geus lila ngadagoan. Ayo atuh nyai, ulah lila teuing cicing bisi beurang manten. Wayah kieu teh kudu geus tepi kudu nama, tapi da teu naon lah. Urang gagancangan we leumpangna ngarah tereh balik deui. Cek ading bari ngareres ka nyinining. Nu geus hayang geura ini. Jeung deui ading mah teu haseum teuing budina, da teu cunihin jiga Bajilun. Jeung deui ading mah sababad jeung ading mah para mitra. Hayu tuh mumpung enjing keneh, mak. Bapak permiosnya. Beraha geura init nyai ka ditu kade ulah pohonya kana balanjaanana nya. Moal atuh mah pila kadar balanja sakieu moal kudu poho, cek nyinining bari tuluy init. Ading memeh ngaleos teh amitan heula ka mangkurip jeung Bioon. Sanggeus diidinan beral miang nuturkeun nyinining nu ngajingjing kantong. Mimitina mah duanana jarempe bae, taya nu nyarita. Sanggeus jauh ti lembur ka karang ngarobrol bangun tenang. Estu matak betah jeung matak waas. Kocapkeun para mitra, mangkurip jeung Bioon sanggeus anakna indit mah tuluy bae arinit ka kebon. Bioon ngajingjing teh ko wadah cai enteh jeung ngais boboko nu diisi sangu keur dahar di kebon ngarah ponyo. Ari mangkurip mawa binih tales ditanggung bra duanana idit bangun tenang. Muru ka kebon anu pernah nakiduleun lembur. Rada angang kahalangan ku kebon jeruk anu anakna Kimanta. Bajilun terek tulus atawa moal cenah mantuanana nya Kang. Da geuning teh aya nyampeur biasa nama isu keneh geus ka imah. Tapi tadi mah eueuh boa-boa moal tulusnya, makaning mawa sangu rada gede ieu teh. Cek Bioon bari jongjon leumpang dituturkeun ku mangkurip. Wah. Kumabehna we lah sabab Bajilun mah moal beunang diandelkeun. Batingan omong kosong wungkul ngarah jang ading teu mantuan. Da geuning make wani mayar sagala rupa jiga nu dinesnaker. Naon maksudna teh nya jeung kalakuanna teh teu mata kaharti kupikir kuring teh ye. Jawab mangkurip bari minahkeun tanggungan. Tina tak-tak katuhu kanu kenca sigana teh beurateun pisan mawa binih lobanaker. Teu ngarti kuring oge Kang. Da aneh kalakuan kolot kitu peta boa-boa aya maksud nu tangtunya. Aya niat nu teu kategu ku urang jeung deui naha maka dadae kanan mantuan melak taleus ka urang. Panu manehna ge tara daek da sok dikulikeun ka batur.
tapi kan urang rek mantuan. Eta mun peda ka sobat meureun da geuning dineuk pisan ka urang mah. Jeung di teu lebareun ku rejeki duitna mere binih taleus teu kudu meuli. Untung we keur urang mah meunang butuh. Heueuh keun bae lah da teu menta ieu urang mah nya. Duanana jerempe. Lantaran jalan mimiti netek ambekan mangkurip meni ngahegak. Leumpang beuki kenor lengkah alon bari ngabengkot. Sedengkeun anggu manuk-manuk recet di sarada. Ngabagiakeun sang surya nu geus mimiti ngintip tina sela-sela kai di gunung beulah wetan. Cahayana kakara bijil saeutik koneng semu beureum mata kuaas. Cai ibun ngagarenang dina daun jeung jujukutan nu kadupa ku suku maruragan kana taneuh. Sawareh maseuhan bitis mangkurip jeung bioon duanana salse pisan lumampahna. Muru ka kebon nurek dipelakan taleus delo jeung taleus hideung. Ari di kebon nurek dijugjugna harita teh geus aya jalma saurang ngajentul bari udud paduduaan udud padudan bangun nikmat. Panon melong kalebak nyawang jalan satapak urut manehna ngaliwat. Ngadaguan hiji mojang nu bakal datang. Pantasna leumpang nangalenghoy bangun teunangan. Sampingna nengah bitis didudukui nyungcung bari ngajingjing teko. Horeng nu keur ngadaguan teh para mitra Bahjilun. Nu geus ti isuk mula aya di kebon da geus janji rek mantuan melak taleus ka mangkurip bari ngaheroan anakna nu geulis. Aing teh meunang ayeuna mah yeuh. Sabab si ading bakal ilit ka kota. Moal ngahalangan ka aing. Keun wae lah capek meusan mah jamak. Hitung-hitung pengorbanan we ieu mah. Da lalaki mah kudu aya pangorbanan lamun aya kahayang teh. Sugan we ayeuna mah bisa ngadeuketan hate nyinining. Ku aing rek diocal-ocal, ku aing rek diolo sangkan daekeun ka aing. Sateuasna ge hate awe wae moal ningan teasna batu. Cek Bahjilun ngomong sorangan. Hatena geus teu sabar hayang geura tepung jeung nyinining nu kapicang cambeurang jeung peuting. Malah aya daun nu oyag katebak angin gebet siga nyinining nu keur ngagupay. Nyeh Bahjilun seuri sorangan kawas anu gelo anyar. Beuki lila beuki beurang panon poe geus nemongan. Malah puncak gunung belah kulon geus kahibaran ku cahaya sang surya. Manuk-manuk recet di sarada bari pating keleper ngicis-ngiciskeun jangjangna. Waktosna seep di para mitra. Aduh, sanes kirang sono para mitra namung waktosna kabujeng seep.